Pun nu jauh teburung cunduk, nu anggang teburung datang. Bismillah purwawiwitan, ieu pamuka carita minangka bubuka acara. Babasan padika pagawean lamun nangtung kajungjunan, sing lulus banglus jeung tumbuh buah sereuh. New LSCM Production Ciamis seja ngiring ngabagiakeun tatamu agung nu dipigandrung calon panganten pamegen. Prosesi pangbagia dikawitan prung. Sampun wahapunten manawi tatamu saha rumaos wa leleda sakedap antosan heula wa mundut kasalira sejak ngembarkeun bewara kasakumna balarea sampun kula ngembarkeun nu sumping tuh atra ngaleut ngalabring gergending geura ramekeun bral miang urang papakeun. Pur payung geura bukakeun, pur payung geura bukakeun, pur payung geura bukakeun. Buka lawang pangbagia. Awas. Awas, awas. Apa? Sejak tanda makalah. Das. Teras pati. Lungguh timur tiagin hati.
edas. Sok dikosongkeun kitu dah aing semaku lah. Alhamdulillah kasep Cep Dian. Puji syukur kanu Maha Agung kanu kawasa kagungan jagat. Dinten ieu salira parantos sumping. Salamat di perjalanan kalian insya Allah bager bakal kahontal cita-cita hidup. Alhamdulillahirabbil alamin. Anu sumping mani ginding bade nikah. Urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan sing lancar dina ijab qabulna, sing bahagia dina rumah tanggana, sing panjang umurna. Amin. Amin. Alhamdulillah. Bae bangket masing deket sakedap deui. Bade rendengan sareng nu geulis mudah-mudahan tumbuh nanjung rahayu nabat darajat tebih balaina para rezekina kahontal sadaya cita-citana nya. Amin cenah lu. Atos nih Kak. Atos si amat teh acan. Lain da buat teh ka dieu teh. Teu sorang deui si Ambu kalah ka. Ambu itu di Kak. Ieu cang papakeun eta si Ambu. Kalah ka. Lain Ambu. Abah. Si Ambu. Ka dia tuh. Oh iya. Iya bawa kasepuhan kuringnya. Oh itu si Ambu teh. Nu hejo. Hayu ka dia itu si Kasep to sumping. Beuh ka dia. Abah. Mana? Iya ya, bunda di dia Abah. Kira aku dina kolonggot. Ambu. Kula. Bu, lain di mana si Ambu tuh? Ambu. Dia panganten to sumping, Bu. Aduh. Waduh, Gusti Allah. Ampun, Bu. Itu panganten. Panganten tuh papakeun. Panganten dikasih Pak. Sok sampeurkeun ka ditu Ambu. Ya Allah, Gusti. Haruh. Paralun. Subhanallah. Oh, itu karenge ya. Aduh. Merang bagus. Bagus. Lain Bu, teh di mana wae? Pan Ambu teh uwi dangdos. Katarik nyari tanah ada bingna jauh. Dangdos. Dangdos manyai dangdos kalah kabeu kerajit gitu. Ih, pandang lepat di dapur Ambu teh. Kayak nu geulis matuh dirias ku restu wedding. Bakal geulis si Neng naon Neng Maya. Neng Maya ohon. Geus tong loba tapi sempal kapi guyon da atau siang akad cenah jam 8 burukeun rek di oh kumaha. Astagfirullahaladzim. Sok erek kumaha itu panganten tos aya ambeh tereh tong lila teuing cenah. Aku moyong kaul. Kaul ohon. Duh na ieu dicabakan we atuh. Ampun. Punten pan Ambu teh nu suan bagong. Astagfirullahaladzim. Make up nama sok erek kaul naon, lagu naon? Anu nuju viral ning Bah. Viral. Oh dina Facebook. Facebook. Sok kumaha cenah sok. Non pecah 1000. Pecah 1000 bisa gitu. Itu pan nu nyanyina. Mending urang heula sok. Ngecek sora. Mohon atuh. Cek. Sok siap. Kaul Hok. Hanya dia. Tunjuk. Dia. Tunjuk ke mana sih dia? Dia. Ai dia baik iraha nyanyina. Pan Abah saur abi ge abi teh tiasa. Aduh. Ya Abah aturan teh Ambu teh ayeuna teh main teh di Bandung. Di Bandung. Ning ayeuna teh mangkat ka Bandung. Nah diemut-emut Abah Ambu teh ka Bandung bade naon dulur teh gaduh nu ulah aya. Aing masuk teh. Geus lah, sok atuh kaul tuh. Gitu bae bener ah. Siap ah. Tarik sis. Semangko. Hanya dia. Asik. Awas eta bujur. Dia. Awas eta bujur. Yang ada di antara jantung hati bak terbaca.
mah mau habis ada digoyang. Ampun Gusti. Kemana? Luhur, eta rek kesot. Cerik sia budak. Heup. Sok jangan deui mah. Foto. Nawasena. Moal daekeun mah geus. Ya Allah. Bahaya walungan eta nepi ka jungkir kitu bebeakan teuing nya dibayar sabaraha eta jaba tur donglak jaba eta gelung meceleng punten Abah ning sirah bunda cobot dia sirah bunda sebal geus lah geus urang resmikeun ayeuna mah ngan ieu mah bisi ieu patempatan aya jurig ngiliwuri aya setan minda rupa aya kelong newa-newa urang sisinglar heula kulon heula tuh. Kulon. Setan telon anu tibelah kulon kabekina pais bolon nyingkah ulah rek ngaganggu kanu kasep sareng nu geulis. Mudah-mudahan aranjeunna sing satu satia kalayan rumah tangga sing gede pageuh. Hop si jauh. Wah. Alah. Gabru gatu motor tah. Apa? Naon? Nuhun. Tuh adatna. Nuhun. Siap diwetan. Setan edan. Ti kaler heula poho euy. Tuh, neangan naon. Setan teler anu ti kaler kabekina pois mujair. Nyingkah sia. Hoppa. Guat. Ulah anu apa? Tiwet. Tiwetan. Setan edan anu. Ini tuh Bang. Nah. Tikidu tuyul gundul anu tikidu kabekina pois bakatu nyingkah. Hoppa. Kumaha? Basah. Kajenting base mah. Ulah bebeakan. Terakhir. Oh. Tuh, kabelah kitu lu. Nyingkah. Bising aya nu ngarobeda. Anu ngaganggu kasih kasep. Buah sing jauh. Buah. Ulah Pak. Tuh. Ulah kumaha? Itu mah Calon panganten urang. Yakin. Insyaallah selamat. Selamat kami nonton. Selamat oge si kasep sareng si Neng. Leres. Prumah. Urang bagiakeun. Siap Neng ah.
lalaki nu lami dianti-anti kalungkeun maleka dede siluan jang dirinya asap hati uning ngajuk keguning budak tujuan ayeuna jodoh waktuna. Tawis asih tika kasih. Kamu metiru jatuhin jeding biang kalih ramana. Subangga mangli gede kongkoyangkeun keresana ibu da tercinta nanti calon panten istri sakali. Tawis hiji pangrampes pang milujeng sumping. Subangga cara kau upacara adat dipoto heula sasarangan. Sareng kulawargi besar bapak besan kali ibu besan. Satu acan panginten diwilujengkeun hiji dicalikeun di tempat anu partos diseogikeun. Hiji nu tangtos kadongkapan liuk beheung sesongkeun. Sebesti ngacik na ati dina diri seueusewi antabisna hiji insan nu bakal jatuh kerami. Alhamdulillah dangan ayeuna enjing anu wena perantos dongkap ka ieu patempatan. Kalayan salam panghormat, salam panglujeng sumping. Pribumi teu oleh nganti anak king bral dianti dilebet balandongan. Sadayana subhanallah alhamdulillah aturan wilujeng sumping ka tatamu pangjajab calon panganten pamengket rawuh kulawargi Jembar alhamdulillah parantos ditampi ku ingkang Ibu Kalih Rama. Sadana itu manawi persembahan di ULSCM Production. Alhamdulillah nembe reng sehaturan sekali di kasadayana. Ngaturkeun nuhun oge wilujeng sumping ka pangarsa Bapak Dewan mangga diaturanan.